jelema nu ikhlas berarti balayan naon dicoba ku Allah. Mulai nu tadina deket jadi jauh, nu tadina resepan jadi henteu, nu tadina teresep jadi resep. Eta teh cobaan di Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya ibadah ka Allah nek ningkatkeun kaikhlasan kahayangna kahayangna wah anu tadina dulur-dulurna ge darareukeut kuari ngajara rauhan aja ku Gusti Allah datang ka mana kaikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas bro usakeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masing-masing dan lain sebagainya. Oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka mah tiis ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun ku sia mentak tak telu sing belewer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belewer telu Masya Allah ikhlas moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung nu sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katidihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mengenahin praktek dah. Tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul dulu lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajziat teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kaladzatan teu ngeunaheun ieu salat puasa kitu keneh zakat kitu keneh duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngaleungis teh ngejar dunia teh timimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang deuk kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelan nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bae asal KPK bae geus galater-galater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang teh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sia di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh
ieu kumaha. Nah, mentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir istighfar sholawat zikir. Ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas. Mulai diatur dina thariqah mah. Inna la ilaha illallah lama budak bihakin bil wujud ilallah ku ari norekat la maksud bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwal di Allah geus diatur ku ari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda ilallah daharna la maksuda ilallah nginumna la maksuda ilallah kawinna la maksuda ilallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda ilallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gus dihampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancerna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pande ka ondangan ayeuna teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia ieu hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodaqoh eta maksudnya hebat kan mas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih ada make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu utama nah mulai terus diikhlaskeun lillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembara nikmat asana hirup teh patulapat tali jeung dunia teh patulapat tali jeung makhluk teh patulapat tali jeung nafsu teh patulapat tali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh gitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nang ke kumaha di dunia anu sakedeung ka sakedeunganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok lagi eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakaraknya sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kakaidu geus kawetan kakulun kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sia lah ayo itu gerak otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam teh urang ayo gerak ji geus aing mah ngadegeun bodoh kabawa bodoh atuh aing tuh kan Masya Allah karim ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeung lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wates wangeunna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat dina waktu nu saeutik ku urang
make maksiat rugi amat aturan ya Allah ya Rabbi dah matak wari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuh akhirat sebenarnya mah teh hayang heus jeung lalesuk tapi lamun terus bekos kiatu pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mantak naon di urang di imah maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae oh cenah kiai sapoe tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sapoe sajuz basa sapoe sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran ku urang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta ku urang masyaallah ku tarolol tuh baroblog amat ieu tah liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana ieu azana jagan aing mah peureung bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ieu kumaha coba masyaallah Ki Pudali jana gamarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti ya Allah lihat sian aku mah aja bayu iya mantak kayu usahakeun sing ikhlas nah naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantak kabelah dituna terus zikir salawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijakeun seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudna tuh ya nah ieu aya merekan kiai jelema saha bae diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tandana geus antep nah berubah pemikiran berubah kitu naon kitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah teu percaya ngahina ngajojore atuh biasa tuh tiba heula ge kos kitu tinggal urang we kuari mah tegeran urang kade di alam dunia
ayeuna geus alamna alam internet, segala rupa informasi aya. Kudu dunia heula di Indonesia bae Masya Allah baheula mah lamun aya nu zina di lembur kanyahoan diiring ku balerea ka desa baheula mah kan gitu. Kuari lamun dek diiring kos kitu atuh iringeun malulu kuari mah desa pinuh jianan. Mun aya nu maling diiring baheula mah dicoret-coret ku langka-langkana. Nu mabok kadenge nu mabok teh di kota-kota gede we Jakarta, Bandung, Surabaya. Sekali itu we. Ayeuna mah dihareupeun 5 urang handapeun tangkal awi. Anak Ki Haji deh. Mabok. Jadi kabair teh yang mabok, ya zina, ya maling, geus ambalaya. Ya, Masya Allah karim kembali di ka jahiliyah. Tapi tetep baik aja nu kitu mah nu kitu urang mah urang engke pasti di mah kajahoanan aslina di akhirat. Tah ieu heulanan lamun Allah ngajelaskeun indal jeung tafsir berarti kan kudu jelas pangeranna dijelaskeun pangeran teh inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Nomor kahiji ngajelaskeun pangeran teh nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi diperkirakeun hanya genep hari perkiraan hari dunia. Nu matak diperkirakeun can aya panon poe, ana can aya panon poe, encan aya poe atuh harita mah karake nyieun langit. Perkiraan adalah 6 hari. Nah, sanggeusna ieu langit diciptakeun ku Gusti Allah, bumi diciptakeun ku Gusti Allah, anu ngeusian langit malaikat diciptakeun ku Gusti Allah, nu ngeusian bumi nu ngaran manusia geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ujungna kumaha ieu ujungna? Ieu lah rek dicaritakeun ujungna. Ilaihi narji'ukum jami'a ilaihi tetep ka Gusti Allah marji'ukum mari babalik karanjeun kabeh diheulakeun nya khobarna dipandarikeun mubtadana nu kieu teh ngaranna mim babi takdimil ma'mul alal amil jadi kosong geus atuh mun ceuk bahasa urang mah pas jasa ka Allah teu kasasah baralik aranjeun kabeh muada tangka teu balik pasti kana balik teu saha cenah ieu mah jenderal balik paek sarua bae cenah ieu mah letnan modal cenah ieu mah atuh kopral mah paeh jasa RT poin cenah ieu mah kiai pupus insyaallah karim para cenah ieu mah ustad maot cenah ieu mah haji pendi modal beda-beda bahasana anu layak nerapkeun bahasa atuh mah urang teu ngeunaheun kadengena lamun mah haji pendi pupus hei garilai mah ngadengeuna ge teu layak jadi kudu aya kelayakan bahasa. Masya Allah karim tuh kan nah biasanya lamun pejabat baik lamun pahlawan baik masang bendera setengah tiang haji pendi baik bendera na kubur ulah dipasang setengah bendera kubur jeung bendera-bendera na aduh yang karim teu kasasade pasti ka Gusti Allah
ilaihi marji'ukum, balik arajeun kabeh. Ya Allah, besi kurang mantap jami'an kabeh. Wa'dallah, itu merupakan suatu janji Allah, hakun, nyata, jelas. Masya Allah. Di sabaraha puluh, sabaraha ratus, sabaraha ribu nu urang kanyahoan pararaeh, bahkan ratus ribu keur ka Baghdad urang ningali makom syuhada dibariskeun di Baghdad sabaraha hektar teh makom. Ya Allah, ya Allah, di pakuburan urang. Ya Allah, saya ngaranan di dinya teh almarhum Haji Fendi aya lain Fendi ieu sok-sokan kasinggung bae. Entar ya ge. Tuh kan. Babari mah urang hadiah ke batur, ge mah urang. Ya Allah, ya Rabbi sakedeung horeng hirup di dunia. Pak Harto nu sakitu sugihna, jabatan aya di manehanana, kekayaan aya di manehanana, segala rupa aya di manehanana. Serem zaman Pak Harto mah, raja terasa bener jadi raja, sebab kunjungan Pak Harto mempohara lain lalagaan, bener-bener rajanya nama. Ibu tinu sakitu sanggulna sok buat naon. Eta teh kening ratanana timbul kadeuleu ku urang. Ya Allah, ya Rabb, kadeuleu ku urang benang merahna kerajaan Ibu Tin. Sarua. Gus Dur, ulama nu diwalikeun pupus. Tinggal urang gawehan ieu nu modar nu paeh nu koit. Hambalaya ieu bakal lain. Ieu bakal balik kabeh ka Allah. Sakalo aing nyeun nu ngamimitian nyeun aing anu mengakhiri ge aing. Ieu mah paeh kakara ke hiji dua duniana can dirusak ke bakal dirusak ku aing. Ya. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Saenyana Gusti Allah teh apan tadi teh dicaritakeun anu ngamimitian nyeun makhluk. Langit ku Gusti didamel, bumi ku Gusti didamel, pangesi langit malaikat ku Gusti teh didamel, pangesi bumi teh ku Gusti didamel. Yabda'ul khalqa engke teh dirusak kiamat ngaranna summa yu'iduh, engke bakal dibalikeun deui. Urang teh pararae kabeh teh bakal dibaas hararudang ti kuburan sesuai jeung awak nu kuari aya urang. Warau beh kalaluar pangheulana anu kaluar ti makam Kangjeng Nabi. Terus malaikat Jibril geus kieu bae inget ka Kangjeng Nabi we, asana Muhammad neangan kaula ieu, asana Muhammad neangan kaula, bener bae. Kangjeng Nabi teh langsung bae neangan malaikat Jibril deuk nanyakeun ayeuna ummati. Ya Allah, ya Rabbi, geus teu inget naon Kangjeng Nabi teh. Di mana umat kaula, inget selalu ka umat. Keur hirupna sakumaha kamari dijelaskeun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Keur masa hirupna Kangjeng Nabi teh geus maotna ge geus maot dikubur baat Jibril ayeuna ummati inget ka umat teh sababaraha jelema nu ku Kangjeng Nabi coba pangneangankeun umat kaula, kumpulkeun coba. Masya Allah kan. Iyalah urang bangga boga nabi nu kurang dicintai, boga rasul nu kurang diimani, anu tanggung jawab di dunia wal akhirah nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bangga orang mudah-mudahan kabeh engke di bawah bendera Kangjeng Nabi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulah bimbang-bimbang kuarina tegarkeun ilaihi marji'ukum jami'a sebagai janji Allah jelas-jelasan cak Allah innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu dek naon ya itu langit terus kiamat bumi kabeh set rata ganti tarimbul urang kabehan digiring ka mahsyar dek naon maksudna ieu liyajziyalladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Gusti Allah tedek ngabales ya nedek ngaganjar alladzina amanu ka jelema-jelema nu iman wa amilus solihati jeung anu beramal soleh bakal dibalas bakal diganjar dengan qist yakni sejujur-jujurna jeung saadil-adilna moal aya anu kurang moal aya nu leuwih pagawean urang teh kabeh kacatet boro-boro pagawean nu gede sangkilang moteskeun tatangkalan di pagar batur aya catetanana ya Allah ya Rabb Gusti Allah inggih sieun urang di alam dunia teh jadi raja urang teh di alam dunia teh jadi menteri di alam dunia jadi gubernur jadi bupati jadi camat jadi lurah jadi arat ke pagawean tanggung jawabna waktu di dunia kumaha dicatat bener henteu jadi rajana bener henteu jadi menterina bener henteu jadi gubernurna bener henteu jadi bupatina jadi camat jadi lurahna wari ongkang-ongkang ngeunaheun engke di akhirat ya Allah inget kadinya raja ditantang ku Gusti Allah ditekan ayo muluk mana raja ayo ka dieu ya Allah raja kabeh ngahep-hep embung nembongkeun diri di hareupeun Allah Masya Allah kuari raja matanya homacetnya nama temenannya nama mobil kudu sehat baik jeung teu pernah bae raja mah kitu meuli bensin di jalan urang mah pan meuli bensin di jalan aju antri aju macet deh aya galian jalan wah raja mah bahaya di Indonesia forwarder lagi diharap di tukang di sisi digigir wow raja ngaranna sebab loba kepentingan banyak macet ya nu tanda tangan di istana rajanya didoyong lagi macet atuh teh etis gitu haju ditanyakeun kudu tanda tangan emang rajana kamana ka pasar kemis emang naik naon ojek masa raja naik ojek sih naik grab raja mau mulai macet kuari mah bangga jadi gubernur jadi bupati bangganya panglima bangganya jadi kapolres jadi kapolri jadi kapol nah nggak baik beker carita kayak di akhirat di penta pertanggungan jawab liyajziyalladzina amanu kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipkan ilmu ku aing sia betul sia maca bilagahna sia bisa tafsir sia mampu hadis sia ngadorolang bae take naon ku sia ilmu hayo budale maju geus ngahep-hep beara malaikat geus kieu bae malaikat sia di mana pun ayo
di bawah ayo sia di dunia sia ayo ker di dunia aingnya cek malaikat 3 panggung sapeuti sia ieu naon sia tanya yayasan naon maksudna sia lembaga naon maksudna ayo dek dibalas ulah sieun ai bener mah nyeun yayasanana dibales kayak gitu bener mah nyeun lembagana dibales kayak gitu ayo ulah sieun iya endek dibales detil nu kaliwat bagus goreng joreng nu kaliwat setik-setik aja proses saurang ya Allah mana ting lilan iyalah sab amal lilana luar biasa lila lain lalagaan jelema triliunan ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng geus hese nyaritakeun ana jelema geus teu bahi di kalkulator geus sakumaha tuh sedeukeun saurang-saurang hiji-hiji ya Allah endek kumaha coba nu mantak umat Kangjeng Nabi lalu diheulakeun padahal pang pandeurina diayakeun anak ka dunia tapi pangheulaana dihisabna geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi pangheulana we pokona ayelah lihat jisian ladzina aman bakal dibalas detil bil qisti Allah nu mantak para mursalin manggeus jelas sama geus aya keteranganana salamet pasti para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta mah geus jelas salametna moal aya hiji rasul moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh turun ka belah dieuna para syuhada surga kabeh ka belah dieuna para solihin para aulia-aulia ya Allah ya anu geus diikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah nu di dunia teh di mata wali mah hina urusan jeung dunia hiji be li kalimatillah berang jeung penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas teh babari be ikhlas nu monyong-monyong atuh tukang penceramah kita harus ikhlas mukhlishina lahuddin berjuang harus ikhlas tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya sedekah harus ikhlas tidak ada apa-apanya ngaji harus ikhlas tidak ada apa-apanya kita berangkat dari ikhlas insyaallah kita jadi PNS harus ikhlas kita jadi jenderal ikhlas polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu dengan balasan surga baliknya nak teu diberi amplop balik deh kiai kok balik deh sorban tinggalin ya Allah cak panitia teh ada ka dieu kiai emang kunaon iya poho amplop emang itu maksudnya eta kan tadi nyaritakeun ikhlas kumaha lalaguanana ieu teh nu mantak ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakeun minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid lo jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas antara di masjid jeung di kamar sarua pan loloban mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae parduna mah geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas loba
aya deui jelema teu puguh rakaat mah Haji Pendi mah lamun salat loba jelema salat deui masyaallah karim ditanya Haji salat deui salat tahajud cekna padahal beurang ya Allah eta mah kos di zaman presiden nu kuari ya eta kos kiri kita ngomongna ya Allah ya Rabbi dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja di zaman presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus waroblog meureun jelema tuh pakai aturan tuh nah iya liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji beka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahian ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi. Disebutkeun di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadeuleu ku mata ieu tapi kadeuleuna ku mata batin. Jadi aya magnet. Kos besi persani gitu cet eta sinar ilahi ngaran di jero kolbu teh di jero kolbu bertanya-tanya mencari kebenaran ikhlas mah seperti itu di jero kolbu tapi efek nu kadeuleu bakal nah dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu torekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah, Umariyah terus keberadaan thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syatoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya. Maka di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah. Abeh ulah nyasab ongkoh berthariqah tapi kok ieu henteu wusul teu nyambung silsilah. Mantak aya thariqah nu silsilahna mu'tabarah anu guer mu'tabarah dibahaslah ieu supaya ulah asa aing dibahas geus kanyahoan sumber-sumber thariqah teh Banten saha Semarang saha Jawa Timur saha sumber-sumber pembawa thariqahna lamun di Banten saha pembawa thariqah Syatoriyah teh lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah teh lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah wa Naqsabandiyah teh tah lamun di Kudus saha di Semarang saha di Jawa Timur saha bakal kanyahoan thariqahna naon ka mana ieu bakal kanyahoan thariqah naon ieu thariqah anu coba ka mana ti mana thariqah naon ieu thariqah anu di mana geus bohong dibahas nah iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah aktivitas dah dek di negara dek jualan dek ngaji dek boga yayasan dek boga lembaga dek di mana nu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya, bisa di lillahi ta'ala lanjut henteu bisa ulah cilaka jang naon aturan imam alhamdulillah cenah kiai ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas hayang nyaho kaikhlasanana sia kiai di Golkar teh model kos kumaha kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut teh hayang heuleuh aing henteu cenah abdi di PKB tinggal PKB ikhlas di PKB kos kumaha teh hayang heuleuh abdi mah cenah di PDI komo abdi mah cenah di fana di partai ikhlas hayang neuleuh aing mah kiai mah kiai aing lain kiai omang sakalian ngagugus ka ditu bos ini mah kiai di yayasan ge geus hese
ikhlas teh aya patula-patula ali boro-boro diayasa di pasantren kos urang ge kieu ese bae jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah mulai nu tadina deket jadi jauh nu tadina resepan jadi henteu nu tadina resep jadi resep eta teh cobaan di Gusti Allah tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya ibadah ka Allah nek ningkatkeun kaikhlasan kahayangna anu tadina dulur-dulurna ge darareket kuari ngajara rauhan aja ku Gusti Allah datang ka mana kaikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas bro usikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh coba jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masing-masing dan lain sebagainya oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka tiis ieu mah teh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun ku sia mentak tak teluh sing belewer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belewer teluh Masya Allah ikhlas moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung nu sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katindihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mah ngeunaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajziah teh mana ieu teh salat belang-belentong dina henteu ge jan aya kaladzatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu keneh zakat kitu keneh duh Gusti andai kata isukan abi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngalengis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teu eureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang deuk kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelan nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bae asal KPK bae geus galeter-galeter eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang teh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara
dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh-paeh ieu kumaha. Nah mentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir istighfar sholawat zikir kita maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna mistilah ilaha illallah lama budak bihakin bil wujud ilallah ku ari norekat la maksud bihakin bil wujud ilallah kudu dimaksud iwal di Allah geus diatur ku ari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda illallah daharna la maksuda illallah nginumna la maksuda illallah kawinna la maksuda illallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda illallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancelna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pan ka ondangan ayeuna teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia ye hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodako eta maksudnya hebat kan pas kitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih ada make baju dah make kopiah eta keur carita papakea tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu tamah nah mulai terus diikhlaskeun lillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia teh patula patali jeung makhluk teh patula patali jeung nafsu teh patula patali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh kitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nangke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeunan kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok gerage eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakaraknya sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kaidul geus kawetan kakulun kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang itu geula ku sia lah ayo itu geura otak coba make otak coba atuh hayu sabaraha jam tah urang ayo geura ji geus aing mah ngadegeun bodoh kabawa bodoh atuh aing doh kan Masya Allah karim ya Allah kalilaan di akhirat di dunia berarti sakedeung lain sakedeung mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wates wangeuna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun
eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang ya Allah ya Rabbi dah matak bari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat sebenarnya mah teh hayang heus jeung lalesuk tapi lamun terus bekos kieu tuh pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mentak naon di urang di imah maca Quran ulah ganjang-ganjang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae oh cerek kiai sapoe tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sapoe sajuz basa sapoe sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran ku urang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta ku urang Masya Allah ku tarolol tuh baroblong amat iya tali yajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana jagan aing mah deuk peureung bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren deuk kumaha coba Masya Allah Ki Fudali jaga gemarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti Allah lihat sian aku mah aja bayu iya mantak kayu usahakeun sing ikhlas naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantak kabelah dituna terus zikir salawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijakeun seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamer nya mah pamer tamere maksudna tuh ya nah ieu aya merekan kiai jelema saha bae diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tanda nah geus antep nah berubah pemikiran berubah kitu naon kitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan bari kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung
sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu matak diamankeun ku Gusti Allah makamna Sayyidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirap yang Kanjeng Nabi lamun terapet wah bahaya. Nah iya wali tenang kalbuna nikmat tatena la khaufun alaihim walahum yahzan embung kanyahoan ku batur embung kanyahoan ku batur teh lamun aya nu ngiai-ngiai bege geus teu betah kumaha juzu al alim al alamah al fadil al syekh ridang adanya lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS dan kabawa degor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah teh aya seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas cumplang-campling ditoler-toler masa hirupna teh diiring-iring ku barudak ngobrol jeung budak padahal wali Allah kutub balah Ibrahim Al-Khawas. Nah ieu teh kan nya nama ieu naon karang-karana Thariqah Malamatiyah di urang aya di Kalimantan setik pisan Malamatiyah nu aya Naksabandi di urang teh ieu mah keur carita aya di urang Kholwatiyah Malamatiyah setik pisan ieu Ibrahim Khawas wali geus teh kayahoan ku batur jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah daek ditunjuk daek dititahna make suku senang kabelah dieuna aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager punyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah wah ieu mah kajen kumaha ge wali ye kanyahoan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyahoan kawalianana wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung kuari mah dihormat-hormat mungkin yana beak kawalian aing cek yana ku kieu mah tuh akhirna manehanana ningali tah aya di Persia mah kan itu naon garang-garana kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon garang-garana umum WC umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling baju dipake begitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah bae goblok eta baju aing pamalingan siapa yo atuh lumpat cenah lumpat diuber beunang akhirna beunang nah jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirna terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan tah kuari mah geus teh diwaligeun deui mah nya wali maling jeung teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung mana ieu mah lain kartuna mah naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah budak jariji aing mah ngadenge nage eta mah pangheulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang acan teh mah geus asal kaluar ti kuburan langsung diseret ya Allah ya Rabb ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong ka kiaian karakter kiai teh dibongka-bukakeun kumaha padahal mah lain kiai pasantren teh naon teh nyieun pondok pasantren eta kan nembongkeun ka kiai anu kos kitu kan heula bakal ka neraka wah gitu teh hayangin wali Allah mah embungin ka nyahoan makin ka ditu makin tembungan ka nyahoan nah nu mantap zayyinu anfusakum bil maksiat kabelah ditu lo bangke kuno maksiat nah urang neule Gus Dur
cumpang campling kabelah itu ngomong sadaekna we abe ulah diwali-walikeun kuari abi belutpi beureum mun ka imannya nyana nyanyi padang bulan nyanyi lain sebagainya piano na jago jasa Habib Umar teureun ngarokok bae ngopi ke ngopi deh ke ngarokok deh ke ngopi deh ngarokok deh wah sampai sapak mah beak mah abe diomong kieu banyak wali ngarokok tak senang orang mah lain pan nu tadi dahar gembul ge barang di perjoban masih etik be abeh pajar wali beh juri zaman kos gitu mah hai wali asli mah biasa wae dahar we embung ka tembong kawalian urang masuk ka ngawali-wali maneh ngawali-wali maneh asal aya jelema betas be kotre cek 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 kotre cek 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 padahal mah di imam ti kelas be pang bolon aja jelema tah malah mah anu pohon abe pajar wali 2 tas beda gocre iya jasa ieu pikiranan urang ya carita-carita kabeh batur tadi ulah teh mah kan sakadar jang contoh doang ulang kembali ka diri urang awak sia teh lamun isuk paeh kumaha salat sia teh bakal ditanya puasa sia bakal ditanya zakat sia bakal ditanya pagawean ngaji sia bakal ditanya dagang sia bakal ditanya aktivitas sia bakal ditanya pikumaha sia awak sedengkeun can aya ikhlasa kembali urang perbaiki diri urang bae eta mah tadi carita ge carita segala menteri gubernur jang contoh-contoh jang dirina masing-masing kumaha mah kuari mah ngaji jang diri urang nah iya Allah ngadamel langit jeung eusina bumi jeung eusina maksudna nangieun aing eta teh nangieun aing dimimitian ku aing teh nu aing nama eueuh mimitina tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina anyar berarti lantaran anyar rusak kanyahoan rusakna engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun saged dikiamatkeun hudangkeun deui jelema dek dinaonkeun dek dibalas amal-amal masing-masing nah anu aku di dunia dipigawe ya Allah nu ngeri lamun urang ngabohong nu ngeri lamun urang maling nu ngeri lamun urang zalim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist lamun aman mah urang kan ngeunah ya Allah ya Rabb salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus dagangna bagus sedekahna bagus surga masya Allah kan hati ya Allah ya Rabb siap bagel ada ya dari bagel coba catat mana duniana eueuh teh jelema susah nu endek dihisapan teh boga naon teu gablek naon terus ya amal-amal catat-catat bagus surga senang kan hati aduh coba sih tukang garong ayo kumaha dagangna bedana loba nu ngoplos malulu ya anak buah ngana kesehatan ge dicarekan bos jangan dioplos jangan banyak omong lo kerja aja itu urusan gua nanti gua tanggung jauh di hadapan Allah berani jasa goblok dulu lu ngomong begitu cek malaikat udah sekarang gua seret lo wah tuh urang yang wau seret aja ya Allah aduh ini aja aduh Gusti Allah encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkan dengan begitu saja encan nu ngoraja nu kolot ya Allah ya Rabbi Gusti Allah yauma yafirrul mar'u min akhi wa abihi wa ummihi lumpat jelema ti bapana ti anakna ti indungna sebab naon sieun dipenta tanggung jawabna ieu lieu sia masya Allah bersihan gara bersihan remah be gara mentah hampura orang boga salah orang kakak mentah hampura boga salah orang ka adi mumpung di dunia ulah isin-isin jeung ulah sieun-sieun urang pernah nganiaya hewan terek di dahar ku urang aya ayam tembak ku urang teh dipencit penantikan nganiaya di akhirat kotok aya neangan urang teh kumaha coba neangan urang kecuali kurang dipencit di dahar memang dititah ku Gusti Allah tapi ditembak kurang teu baksu di dahar kotok bakal neangan ayo ke mana si Pepen tok ke mana iya aing ditembak kunyana dijepret
paeh teu digunakeun geus aing ge kajepretna deui kotok komo diadukeun ya Allah ya Rabbi iya lihat sia aman Masya Allah kan ya si hadaya iya jaziyalladzina amanu tujuanna dibalikeun deui teh Gusti Allah teh erek ngabales erek ngaganjar ka alladzina amanu jelema nu iman wa amilus solihati jeung nu beramal saleh bil qisti kalawan sajujur-jujurna jeung sadil-adilna moal aya nu kacoceng seetik oge gede bakal aya balasan gedena leutik bakal aya balasan leutikna bagus gede bakal aya bagus jeung gedena naon balasanna leutik bakal aya moal kacoceng seetik ketika aca kira bakal kumaha ieu Masya Allah karim hati-hati ti mulai ayeuna introspeksi tah nu mantak para aulia Allah teh geus embung campur-campur jeung jelema kong mau di akhir zaman ayeuna urang iilueuneun alah kikituan hungkul geus lah mendingan ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae moal lillah ya hirup teh urang hirup di masa Pak Karno urang hirup di masa Pak Harto urang hirup di masa Gus Dur masa PDI masa naon gitu Megawati terus KSB jak kitu-kitu bae horeng nagara teh horenganan nya nama nang sakola teh usahana di dinya lain urusan rakyat tamangan sakada tameng hungkul si horeng teh horenganan dunungan tah ieu geus aing ngomong aing geus baheula ilu di Golkar jakos kitu bae horenganan datang ke Ambalaya bae dosa-dosa aing tungtung nama santri eueuh pangajian eueuh aing teh geus sakada dikiaikeun di partai we hungkul tobat Gusti aya kene jang tobat ayeuna aya kene jang tobat eta teh tanda dimusuhan ku Gusti Allah dititipan ilmuna ku Gusti Allah teh dibarokah tanda ulah hese-hese teh dicabut ku Gusti Allah teh ilmuna lain ilmuna kadar sinar ilmuna pinter teh nu di Golkar teh kieu teh palalinter tapi dicabut sinar ilmuna ku Gusti Allah ilmuna mah aya capetang kene datang ka kuari tapi saha nu rek ngadengekeun jeung saha rek nurut eta dicabut karena eta teh minjum lati sakuat cilaka teh ulah ngeunah-ngeunah lamun teu tobat mata kunaon ya Allah Gusti heueuh nya ya Allah Gusti tobat sadar urang eng teh baheula teh ieu teh jadi PNS tuh malah mah ayeun teh ieu teh jadi kepala regu naon kepala regu cepat disebut teh jaho siapa kepala regu teh bang kepala regu mah kos di Cinglu ini mah di Nagara kaban bodoh siap Masya Allah tidak pinter-pinter hese ya saya aduh pagadi kapan di Nagara teh emang kumaha gitu kepala bagian teh Gusti lamun kurang diamati mah Gusti lamun kurang diamati mah Gusti emang kurang nyaho jasa di proyek emang kumaha gitu neumbeuh ka bupati kan bakal pikubahaeun ka di akhiratna lamun teu tobat ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Rabb ieu deuk kumaha kuari ngeunaheun di dia aya pundak di pundak aya di dia aya kenongan mobil herang sepatu herang di bapak-bapak komandan siap dan engke di akhirat neraka dan lumayan ulah main-main sini neraka ulah main-main nyana onam jadi jenderal jadi kapten letnan letkol dan lain sebagainya ai urang jadi nanaon ka neraka rugi mantep urang ulah ieu keur contona mendingan nyalametkeun urang selamatkeun diri urang ya Allah ya Rabb Masya Allah kan bakal dibalas ke surga jelema nu iman tur beramal soleh mah atuh kunaon Gusti teu dibales di dunia we moal kawadaan babales ganjaran nu bakal dibikeun ka mukminin anu salamet eta teh kapan bakal dibere lahana ge 7 kali bumi
dibikin kurang ku ari Gusti Allah ya ganjaranana di dunia kene dek ditenden di mana? Dek ditenden di mana? Ajupan bidadari saurang natekan 70 eta teh anu lamun tadi pake parawan deui tadi pake parawan deui nya nama janda-jandana 70 tadi kapan ya Allah ya Rabbi dek ditenden di mana bidadari model kos itu ayo dek ditenden di mana Masya Allah karek moal kawadahan urang hayang naon mege aya hayang apel datang hayang jeruk datang dan lain sebagainya yes ganjaran lu bakal dibikin di akhirat mun dibikin di dunia membawa tempatnya sebab ganjaran eta mah kapan bakok langgeng rusak lain dunia rusak ketika orang dibere di dunia hari dibere bidadari 70 di dunia kene mungkin dunia na kiamat dek diteu di mana sia lagi pae lantak engke bae ulah sok garep-garep di dunia urang mah kuari mah lalakonna salat ibadah ngaji soalnya segikeun ibadah geus ulah mikiran naon engke balasanna mah di akhirat ulah sok hayang di dunia ulah ya Allah ya Rabb walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun ari jelema-jelema anu kalalufur mah atawa alladzina dariatkeun kana alladzina deui walladzina lan ngongake kang pada kalupur ya alladzina kabelahum syarabum min hamimin yane nu mantak dibalikeun deui ku Allah dek dibales balasanana alladzina kafaru jelema anu kalalupur mah bakal dibere inuman ya Allah nu kuarina agamana lain Islam Yahudi Kristen Buddha Konghucu Hindu dan lain sebagainya engke di akhirat bakal dibalas dibere naon deui dibere lahum syarabun inuman ya Allah cuman inumanana min hamimin tinanu panas dibere inuman nage nu panas makanan nage hanzol seperti buah hanzol cucuk malun sedangkan haus dahaga jeung lapar eueuh di dahareun iwal ti eta ditambah ku minuman nu ngolocor tina bobogaan awewe pezina nu kana neraka anu campur di dinya teh nya getihnya nanah boro-boro ke di akhirat di dunia ge urang titah minuman kos kitu teh hayang misalnya nu geulis sajuki di wadah inum ku sia malaik sagala geulis-geulis gitu waduh zina teh ngolocor tina bobogaan tadi inum wa adzabun alim jeung siksa anu pahara nyerina berbagai siksa-siksa engke teh aya nu disiksa ku kalajengking kalana tina seuneu aya anu tina bayongbong na tina seuneu segala rupa orai-orai tidak seuneu adzabun alim ya Allah ya Rabbi gara-gara cuman teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul mutlak bakal dikanarakeun ku Gusti Allah bakal disiksa balasanana syarabun min hamimin wa adzabun alim kunaon ieu bima kanu yakfurun ku sebab kakufuran manehna urang mah sakieu alhamdulillahirabbil alamin ya Allah tuh nu boga cinglu teh iman apa henteu kuarina boga pabrik lagi sanggeunana bae padahal mah nyana teh urang Korea tapi nyeun pabrik di urang lantaran kapinteran nyana lobi padahal mah soarena mah uang negara tapi nyana bisa di dieu sugih nyana pabrik nu nyana bulak-balik ke Korea naik pesawat geus teu kudu hese dahar hayang di mana bae isuk-isuk di Paris sore di Inggris bisa bae nyana tapi di akhirat bakal jadi penghuni neraka naon hartina di dunia nu sagedeung tadi isbat di akhirat sabaraha jam sih di dunia kuarina nyana di jenderal-jenderal di komandan-komandan tapi teu digunakeun pakai jadi garda terdepan untuk membela bangsa jeung negara ngan sakadar ngabela beuteung doang di akhirat bakal na ngomong nyana kafir mah disende neraka jahanam tapi lamun urang di dunia jadi jenderal polisi atau TNI atau TNI
Jana siap untuk menjadi garda terdepan. Siapa yang akan menghancurkan negara dan bangsa Indonesia? Saya, yang dititipi oleh rakyat. Ada balok dan bintang di pundak saya demi bangsa dan negara. Negara manapun dan siapapun yang akan merusak sebelum yang lain, saya duluan. Kasorga sama kos itu. Wah, loba polisi ti heula kasorga. Nah, aju balik deui lantaran priwit tinggalan. Masya Allah, tinggal kumaha urangna. Nah iya lamun iman mah sanajan ka neraka tapi tetap aya harapan di kasorga kan gitu geus laledeh. Tapi wah, urang lamun nyaritakeun tokoh-tokoh Kristen, ya Allah ya Rabb, nu kuari asa aing diperangkeun negara jeung negara demi nafsuna. Ayo diteruskan. Emang kos itu di dunia mah, tapi di akhirat tak bakal lihat zia dibales balasanana walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun bima kanu yakfurun. Mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam urang, ditegarkan iman Islam urang, diyakinkan orang ka Gusti Allah, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah dengan penuh keyakinan. Urang maot kabeh husnul khotimah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama Allah, cinta wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat urang dihijikeun